Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun Masta Abi Siti Sugiyarti di kelas 11 IPS 1. Wilujeng enjing hadirin sadayana, Bapak Ibu guru nu dipika hormat sareng sadaya rerencangan nu dipika cinta. Ujung tepayun hayu urang sangakeun puji sareng syukur urang ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos nasihan kanikmatan ka urang sadayana. Alhamdulillah urang sadayana tiasa kempal deui di tempat ieu dina kaayaan sehat walafiat. Para hadirin sadayana, dina waktos ieu abdi bade ngadugikeun tema tentang kumaha pentingna ngajaga hirup bersih. Luyu jeung hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersih teh sabagian tina iman. Salaku jalma beriman, urang ulah ngababarikeun kana kabersihan. Urang sadayana kudu ngajaga lingkungan awak sangkan dijauhkeun tina sagala panyakit. Kumaha kitu urang sadayana kedah ngajaga hirup sadidinten ku cara anu laras tur sehat. Sapertos ibal ngagosok laos, bersihan kuku, tah eta salah sahiji hirup sehat. Conto nu lainna nyaeta miceun runtah dina tempatna. Lamun bersin atawa batuk kudu ditutupan ngangge panangan atawa sapu tangan. Lamun sapu poe urang ngajaga kabersihan, insya Allah awak tur lingkungan bakal bersih jeung sehat, jauh tina sagala penyakit. Sangkan hate urang jadi suci tur bersih. Para hadirin sadayana, nu ku abdi dipika hormat, sakitu bae anu tiasa simkuring dugikeun. Bilih aya anu kurang berenah atanapi aya basa anu kirang entep seureuhna, margi para hadirin keur ngapunten abdi. Hatur nuhun kana sagala perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.